Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab tijan. Kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ka jalma mukmin sareng kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat ka jalmi mukmin unggul. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetep milik Gusti Allah. Atanapi kagungan Allah. Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Ala rasulillahi eta muga tetep ka utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du sareng dina sabadana maca bismillah shalawat sinareng salam. Payakul mangka ngadawuh saha fakirun jalma anu banget butuh rahmata rabbih kana rahmat pangeranna fakir al khabiru anu waspada al basiru anu ningali Ibrahimul Bajuri tegasna Ibrahim al Bajuri bangsa Bajuri du taksiri anu ngagaduhan la sifat lawora tolaba parantos nyupri parantos menta mini tikuring sahabadul ihwani sapalihna pirang-pirang dulur aslaha muga ngaluluskeun ngaaluskeun ngabaguskeun saha Allahu Gusti Allah li ka kuring walahum jeung ka ikhwan al halakana tingkah wasana sareng kana kalakuan an aktuba kana yen nulis kuring lahu pikeun ba'dul ikhwan risalatan kana hiji risalah tastamilu anu ngurung ieu risalah ala sifatil maula kana pirang-pirang sifat kapangeranan wa adda diha sareng pirang-pirang lalawanana sifatil maula wa masareng perkara ya juzu anu wenang ieu ma fi haqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa alama jeung kana perkara ya jibu anu wajib ma fi haqqi rusuli di hakna pirang-pirang utusan wa masareng perkara yastahilu anu mustahil ieu ma te fi hakim di hakna rusul wa ma sareng perkara ya juzu anu wenang ieu ma pajabtu maka nyubadanan kuring hukabadul ihwan ila dalika kana itu an aktuba lahu risalatan pakultu mangka ngucap kuring wabillahi taufik wabillahi jeung eta tetep ka Allah atanapi milik Allah taufik wari taufik yajibu wajib ala kulli mukalafin ka setiap jalmi mukalaf naon aya ripayan ngamarifatkeun kulli mukalaf makana perkara yajibu anu wajib ma fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa ma sareng perkara yastahilu anu mustahil ieu ma wa ma jeung perkara ya juzu anu wenang ieu ma payajibu mangka wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud wa diduhu sareng ari lalawanana sifat wujud al adam eta sifat adam teu hartosna teu aya wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana wujud kana itu sifat wujud teh wujudu hadhil maluqati eta ayana ieu pirang-pirang makhluk wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-qidamu sifat qidam wa ma'nahu sareng ari maknana qidam anahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah la awala eta daya kawitanana eta tetep lahu ta'ala ka Allah ta'ala tanapi pikeun Allah ta'ala wadiduhu sareng ari lalawanana qidam al hudusu eta hudus anyar sifat hudus anyar teh wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana al qidam annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laukana eta lamun bukti Allah hadisan eta anu anyar teh aya kawitna lah taja tahtang tumi kabutuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun wa huwa sareng ari lah taja ila muhdisin muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala fi haqqihi ta'ala hakna Allah ta'ala
naon al baqau sifat baqo wa ma'nahu sareng ari maknana sifat baqo anahu eta saestuna Allah taala bari makhluk Allah la akhira eta ya akhirna eta tetep lahu pikeun Allah wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana itu al baqo teh anahu ta'ala anahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laukan eta lamun buktos Allah fanian eta anu ruksak lakana tah tangtos bukti Allah teh hadisan eta anu anyar wa huwa sareng ari lakana hadisan muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al muhalafatu lil hawadis sifat muhalafatu lil hawadis wa maknahu sareng ari maknana al mukhalafatu lil hawadis anahu etas anahu ta'ala eta saestuna Allah ta'ala laisa eta teu aya Allah eta lain Allah memasilan anu eta anu nyurayaan eta anu ngakuran lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar palaesa mangka teu aya lahu eta tetep pikeun Allah naon yadun panangan wala ainun sareng teu soca wala udunun sareng teu cepil wala ghairu dalika jeung teu salianti tu yadun ainun udun min sifatil maula buktina pirang-tina pirang-pirang sifat anu anyar pirang-pirang anu anyar wa tiduha sareng ari lalawanana al muhalafah al mumasalah tu eta mumasalah aya pantarna silih pantaran wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana muhalafah anahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laukan eta lamun bukti Allah mumasilan eta anu nyaruaan lil hawadisi kana pirang-pirang nu anyar lakana tatang tubuktos Allah teh hadisan eta nu anyar wa huwa sareng ari lakana hadisan muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al qiyamu bi nafsi sifat qiyamu bi nafsi wa manahu sareng ari maknana qiyamu bi nafsi annahu ta'ala eta saestuna Allah ta'ala la yaftaqiru eta teu mikabutuh Allah ila mahalin kana tempat wala ila muhsisin jeung teu kanu nganyarkeun wa diduhu sareng ari lalawananana ya al qiyamu bi nafsi alih tiaju eta mika butuh ila mahalin kana tempat wal muhassisi jeung kanu nganyarkeun wal muhassisi sareng kanu nangtukeun wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana al qiyamu bi nafsi anahu ta'ala saestuna Allah ta'ala anahu ta'ala eta saestuna Allah lau tawih taja eta lamun mika butuh Allah ila mahalin kana tempat lakana tatang tubuktos Allah sifatan eta sifat wa qanuhu jeung ari kabuktosan Allah sifatan eta sifat muhalun eta mustahil walau hitaja jeung lamun mikabutuh Allah ila muhsisin kanu nangtukeun lakana tatang tos bukti Allah teh hadisan eta anu anyar wa qanuhu sareng ari kabuktosan Allah hadisan eta anu anyar muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib bihaqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat bidzati dina zatna wa fi sifati jeung dina sifat fil apali jeung dina padamelanana fi sifati dina pirang-pirang sifat wa fil apali jeung dina pirang-pirang padamelanana wa ma'nal wahdaniyati sareng ari manana sifat wahdaniyat bidzati dina zat eta annaha saestuna dat laesat eta lain dat murokabatan eta anu disusun min azzain tina pirang-pirang juz bagian mutaaddidatin anu bing-bilangan wa manal wahdaniyati jeung ari maknana sifat wahdaniyat fi sifati dina sifat annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laesa eta teu aya lahu eta tetep pikeun Allah naon sifatani dua sifat paktsarotul leuwih loba min jinsin wahidin tina jenis anu sahiji ka qudrataini saperti kedua kudrat wa kada jeung nya kitu disatuluina walaisa jeung teu aya li ghairihi pikeun sali eta tetep pikeun salian ti Allah naon sifatun sifat
tusabihu anu nyaruaan ieu sifat tahu kana sifatna Allah taala. Wa ma'nal wahdaniyati sareng ari manana sifat wahdaniyati sipil apali dina af'alna anahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laisa eta teu aya li goiri eta tetepikeun salian ti Allah naon fa'lun padamelan atana pipi'lun padamelan minal af'ali tina pirang-pirang padamelan. Wadidu hasareng ari lalawanana sifat wahdaniyat ta'adud eta ta'adud sifat ta'adud hartosna bilangan. Wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana wahdaniyat annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laukana eta lamun buktos Allah muta'adi dan eta anu bilangan lam yujad mangka moal dipendakan naon sayun hiji perkara min hadhil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk. Wallahu a'lam. 10 menit.